Weh, jam berapa ini? Aduh, udah malam kayaknya ini. Aduh, lupa nggak syuting tadi siang, Si Dawala kemana si Dawala? Wala, wala, wala. Sini kau. Wala. Ono opo piye? Hah? Malam-malam. Ya, itu geus puting. Malam minggu wala nongkrong sate. Aina malam minggunya. Nyaho atuh masa malam Jumaah. Nya. Kak, ari tadi ka mana eueuh? Tadi teh tiburan teh euy. Kanu ieu ngalayat ke nu maot. Oh, saha nu maot? Si buta maot. Oh. Wah. Aing aya carita euy. Carita naon? Tadi teh pan di nu maot heueuh. Aing teh tah salat jenazah biasa kitu ning. Tah biasa gitu aing biji panghulana tah si mayit teh nu ngagotong nya aing teh balik dewe ka jero teh terus kan ari di kampung mah nya gogotong mayit keranda tina awi tah awina teh bangun mah eta teh wala awina teh awi ngora jadi awi ngora si gogotongna panjang pas ku aing teh digotong jeung babaturan teh terus kumaha aing nyodan kan di bawah lompat ku aing encot gituan bagoy cara nu arek loncat atuh meuni teuing-teuingeun ngagotong mayit ge aing hang seuri-seuri aya karunya aya ayo teh jam sabaraha wala ini jam berapa ya jam 10 malam kayaknya nih ya ngopi mau kopi tuh mana tuh bawa kopi mana kopi tuh bawa nyot kopi ki itu takona tuh kedeng nyandi tuh cik kopi nage habis wah saya bohong atuh kopi beak kopi beak udud beak gula beak cai beak aduh aing kacau kieu mah ya udahlah tuh ya molor tidur ya ya tuh mau sapa-sapa gitu karaokean heula moal salagu we atuh salagu lagu naon maneh yang lagu lin aing hayang lagu aing asa inget ka ieu ka pepotongan sama kan pepotongan we diomongkeun teh maksudna pepotongan teh lain pepotongan awewe aing baheula grup band pan nya lagu naon wa naon we atuh nu bisa mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur nah ngalagu teh gitu deh kah ya oke guys kita tidur ya si akan lagi kalau kapingsan tidak ngalagu lagi yuk assalamualaikum.